Kahuruan. Mun ku gelap. Oh, kacintar gelap. Masya Allah, baraya tinggalinya. Ieu tangka caringina. Ot akarana ieu. Ieu makam sahanu opat ieu mah? Abdi mah anu apal mah abdi nya? anu itu ngangukulamu kan itu. Muhun. Itu yang nahkoda. Yang nahkoda. Mun itu mah anu dua yang jantung sareng istrina. Nu mana istrina itu eta mah hiji. Mun ngahiji abdi mah ya anu dua mah kirang apal. Oh, janten baraya itu aya makom deui di pungkerna teh. Nya tadi antawisna teh eyang nahkoda sareng eyang jangkung. Oke, sareng istrina baraya tah. Nu ieu mah wallahu alam nya. Nu dua ieu mah tah eyang nahkoda mah ieu nya. Tah eyang nahkoda ieu teh. Tah ieu eyang jangkung sareng bojona. Masyaallah tah tingali. Ieu sabaraha ratus tahun tangka caringina baraya. Oh, itu asalna teh dua tangga caringina teh. Tilu sadaya nama. Oh, tilu. Payun hiji anu payun hiji. Oh nya ieu nya anu aya tokan eta janten tilu tinggal nya sadua mah. Tah, ai seuseurna di mana tah? Seueurna di Bandung, Karawang, Bekasi, Tangerang, sareng Cikampek, mayoritasnya Purwakarta. Da silsilahna ka dieu nya Purwakarta mah nyebutna teh Waing Yusuf oge ditinggal teh ka dieu ka Raden Arya Wangsa Goparana baraya. Syekh Kuro kan ka dieu di. Syekh Kuro ge ka dieu nya. Jadi ieu mah jigana teh bapa mana rama-ramana ti pamimpin-pamimpin bupati-bupati kapungkur di daerah Sunda baraya Jawa Barat. Ieu tadi dieu turunan-turunan teh seueur nu janten menaknya banyak. Seueur nu janten pamimpin-pamimpin di wilayahna baraya masyaallah luar biasa ya Raden Arya naon teh Raden Arya Wangsa Goparana. Muhun. Anu liburna malam Sabtu, hari Sabtu. Oh teh kengeng. Hari Sabtu malam Sabtu teh. Libur eta mah. Saur sapu kapungkur mah janten malam Sabtu teh di dieu tempat perkumpulan anu di mana-mana, anu di Cirebon, mun karuhun-karuhun teh nya. Aduh alhamdulillah henteu kamari ka dieu teh. Mun, pami kamari paling di ditu. Itu di payun di gerbang. Oh, janten baraya paminu bade ziarah ka dieu mah teu kengeng malam Sabtu anu tapi dinten Sabtu. Margina kanggo urang-urang mah nuju ditutup cenah liburna eta teh nya dan Sabtu teh tah. Nya paling pada mah gitu.